Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru sareng ngarencangan anu kusim kuring dipihormat. Hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan nikmat sareng hidayahna sehingga urang tiasa patepung di patempatan ieu. Sholawat sinareng salam urang sanggakeun ka junjunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, para sahabatna, sareng urang salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tepangkeun sim kuring Zafira Nurul anu ngagem pancen janten panunggu catur. Sim kuring ngahaturkeun nuhun ka Ibu Yeliza Fazria SPD sareng larencangan sadaya anu parantos hadir di patempatan ieu kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan ngajaga kesehatan di masa pandemi. Ibu guru sareng larencangan anu kusim kuring dipihormat. Sateu acan raskeun kana acara anu salajengna sim kuring seja nepangkeun sababaraha ti larencangan urang anu bade ngadugikeun pendapatna. Anu kahiji nyaeta Rika ti kelompok hiji sareng anu kadua nyaeta Anissa ti kelompok 2. Hadirin sadaya, supados ninggatkeun waktos hayu urang sami-sami ngaragebkeun pendapat ti para pangjejer. Sumangga Karika kanggo ngadugikeun pendapatna. Hatur nuhun Karika anu atos ngadugikeun pendapatna. Atos genep bulan virus corona teh aya di Indonesia. Beuki lami sanes ngirangan jumlah panyebaranana. Tapi malah beuki seueur masyarakat atawa tokoh publik anu positif corona. Leres pisan anu didugikeun ku Rika teh nyaeta ngajaga kasehatan di masa pandemi kacida pentingna. Supados urang teu katepaan atawa nyebarkeun virus sarta tiasa nurunkeun angka panyebaran virus corona. Salajengna Anissa disumanggakeun kanggo ngadugikeun pendapatna. Hatur nuhun ka Anissa anu atos ngadugikeun pendapatna. Nurutkeun mantena, pamarentah teh atos ngaluarkeun peraturan kanggo mutus mata rantai penyebaran virus corona. Tapi seueur keneh masyarakat anu teu nurut sareng ngabaikeun sadaya aturanana. Supados urang sadaya jauh tina virus, aya sababaraha cara kanggo ngajaga kesehatan di masa pandemi. Nyaeta urang kedah rajin ngumbah panangan ku sabun, nganggo hand sanitizer, nganggo masker upami kaluar bumi, rajin olahraga, konsumsi tuangan anu sehat, bersih, sareng ngagaduhan nilai gizi. Jaga jarak sosial, sareng berpikir anu positif. Salajengna sim kuring bade ngawatesan kanggo rerencangan anu bade tumaros. Kanggo 2 urang. Dina ngadugikeunana kedah nyebatkeun nami sareng ti kelompok sabaraha. Hatur nuhun ka Fazrin ti kelompok hiji anu atos ngadugikeun patarosanana. Patarosanana nyaeta sanksi atawa hukuman kanggo masyarakat anu ngalanggar peraturan pamarentah. Sumangga ka Anissa kanggo ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Anissa anu parantos ngawaler patarosan ti Fazrin. Eusi walerana, pamarentah atos ngaluarkeun sanksi kanggo masyarakat anu ngalanggar peraturan, nyaeta denda artos sareng ngalakukeun kagiatan sosial sapertos sasapu ngabersihan jalan sareng aya oge anu ngabersihan makam. Tekaraos acara tos rengse. Kukituna hayu urang sami-sami nutup ieu acara kumaosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panunggu catur nedah hapunten bilih aya kalimah anu teraos kana manah. Sakitu anu kapihatur hatur nuhun kana parhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.